Lain wa, jeung teh yang kelas batur wa ngasal siput. Hayang siput. Oh, sugan wa, tua antar wa. Iya tuh. Antar wa di mana wa siputnya? Hayang siput bener. Aya. Ayo udah antar kuahnya di Bener. pangmelikeun. Bener ya? Hayang siput sakumaha lobana rek tepikeun ka sebuah bunga beuteun ge. Ayo pangmelikeun. Ayo lu. Bener. Ayo sok ah. Beraning siput sujang dedeh teuing usul atuh mah siput. Hayang siput wa. Wah, aya dipangmelikeun ayeuna dibawa ka pasar. Hayang siput beurel kumaha pek tepikeun ka bunga beuteun ge. Anu bener. Beraning siput. Ayo ganjang. Bener sih wa. Kumaha bager kieu. Kela. Nu bener wa nek panggulikeun siput. Teu percaya ka wae lain. Apa siput teh mah nih? Dengek Gagah teuing. masalah duit mah leutik jeung mama. Hayang siput nu kumaha? Hayang siput nu model kumaha? Rek tepi ka bunga beuteung ge empek. Ayo pokona mah itu loba ngomong maneh. Cik, mana wae? Tah, siput. Milih maneh. Siput hungkul, rek tepi ka bunga peukeun pek. Pilih rek mah. Siput gitu. Siput ieu. Ya heueuh. Aya rek nanya gua, cumi hirupna di mana? Di laut. Heeh. Aya tongkol, bedah hirupna di mana? Di laut. Ya heueuh itu siput. Matak pek pilih. Ulah biar masalah duit pek disebut. Saya kira si Wak. Kalau mun kapilih, layar berbeda kawa. Siput dia. Itu benar tapi salah si Wak teh dasar wawa bedul. Dari maksud kieu ujang udah. Ah, asal wawa bedul.